Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Atas dihitana Ustaz? Atas. Naon margina bade dihitan? Kade bilih lepat tujuan ngahitan. Bargi upami saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al khitan sunnatul lirijal wa mukramatul linisa. Ari khitan teh sunnah kanggo pameget, kamulyaan kanggo istri. Ibu ramakna tujuan ngakhitan cep nijar anu kahiji lain cep nijar sieun teu beunghar lamun teu di khitan. Sieun teu beunghar lamun teu disepitan. Sanes eta tujuanana. Tapi di hitan teh istuning semata perintah Allah sareng sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabab lamun sepuh, lamun orang tua, lamun urang ngahitan anak urang, ngahitan cucu urang, tujuanana sieun teu beunghar eta si budak lepat ka cida. Sabab nyatana anu beunghar ayeuna lobana bangsa anu balaleunghar teh lain jelema-jelema anu dihitan, seseueurna mah anu baleunghar teh anu henteu dihitan. Ibu seueur pabrik ditunya di Majalaya, di mana di Palasari, di Ranca Ekek, di Cibiru, dugi ka di Gede Bage seueur pabrik. 80% anu gaduhna namina sanes Ustad Wiwi. Namina teh sanes Pak Asep namina teh. Ibu terang namina. Saha anu galaduh pabrik ngajelegir kitu. Nu gaduhna teh namina teh Koseng. liang tai. Liang tai. Nu garaduhna teh aranjeuna disarepitan teu? Henteu. Manawi saumpami tujuan ngahitan sieun teu beunghar lepat da murang kali dihitan teh sanes supaya engkena jadi jelema beunghar. Tapi tujuan ngahitan murang kali teh tujuanna nyaeta insyaallah ieu cep nijar teh sangkan jadi jalmi anu soleh. Hatur nuhun teh. Ya sangkan jadi jalmi anu soleh. Timbul pertanyaan, naha aya hubunganana antawis hitan sareng soleh? Kau kantenan. Mana hubunganana di hitan sareng kasolehan? Maka saur Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an, muru auladakum bisolah ida sab'a sinin. Parentah anak-anak aranjeun salat di mana umurna geus 7 tahun. Lamun ku 10 tahun can daek wae salat cepret saur agama. Anapun murang kali ieu bade diajarkeun salat ku ibu ramakna, bade dititipkeun ka guru ngaosna sehingga salatna moal tiasa sah, diajar salatna moal sae, saumpami ieu murang kali teu acan dikhitan. Naon margi nu dikhawatirkeun nyanak najis dina kulfun zakarna eta murang kali. Margi aya 3 nyabunya dina alat vital pambeget punten. Anu kahiji aya bitun, namina bitun. Anu kadua namina zakarun. Nu katilu namina kulfun. Nah, ari bitun puntennya sanes jorang. Ari bitun mah buah anu kahanapna eta namina bitun. Ta ari anu gagangna kawasmik mah disebatna zakarun, zakar. Tah anu nutupan
anu bade dibuangna eta disebatna kulfun. Khawatir dina kulfun eta teh nyangkrung tilas cai kahampanganana sehingga salah sahiji syarat sahna salat teh nyaeta kedah ternetralisir tina pirang-pirang najis. Salah sawiosna najis cai kahampangan nu dikhawatirkeun teu bersih. Bade diajarkeun salat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa